Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kumaha daramang? Alhamdulillah tepang deui sareng Ibu Eli dina pelajaran basa Sunda. Barudak sataacan urang ngawitan, hayu urang ngadua sasarengan. Mugia urang salawasna kenging panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana masih dipasihan kasempatan kanggo milarian ilmu sanaos hidup kedah diajar di bumina sewang-sewangan. Mugia urang salawasna dipaparinan sehat walafiat, dijauhkeun tina sagala rupi panyawat. Amin ya rabbal alamin. Barudak anu salawasna dipikat cinta ku ibu, pendaran materi dina kesempatan ayeuna nyaeta ngeunaan mandu acara materi kelas 8 di semester 2. Kompetensi dasarna nyaeta nu kahiji 3.6 memahami dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan aspek kebahasaan teks memandu acara dalam situasi formal dan non-formal. Nu kadua 4.6 menyajikan teks memandu acara dalam situasi formal dan non-formal dengan memperhatikan ekspresi dan lagu, kalimat atau lentong. Tujuan pembelajaran nyaeta setelah selesai mempelajari materi bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan teks memandu acara formal dan non-formal serta dalam menyajikan. Barudak hidup pernah teu ngaluhun hiji acara, boh acara live langsung atau teu langsung, boh acara hiburan atau acara resmi. Tah dina acara teh aya hiji hal nu kacida pentingna nyaeta panata acara atanapi basa kerenna mah sok disebut MC, host atawa presenter. Tah barudak di zaman ayeuna panata acara tos janten profesi nu diincer kusabab dina kahirupan zaman kiwari mah panata acara kalintang dipergikeun. Contohna wae di lingkungan kadinasan, masyarakat, pamarantahan, atau hiburan. Seueur nonoman-nonoman atau tokoh nu kawentar kusabab maher dina widang mandu acara. Contohna aya Raffi Ahmad. Terangkan saha Raffi Ahmad? Tos kawentar ya di televisi di mana-mana. Terus aya urang Sunda oge nu kawentar Kang Sule jeung rea-rea deui. Tah ayeuna mah dina kesempatan ieu ibu bade ngajak hidup ngaguar perkawis panata acara atawa MC. Tah barudak pana acara teh atawa Master of Ceremony atawa MC nyaeta jalma anu dibere pancen pikeun mamanggul acara, nu ngadalikeun acara, nu ngatur atawa mingpin acara, sangkan eta acara teh lumangsungna luyu jeung jadwal nu geus ditangtukeun. MC minangka salah sahiji kaparegelan komunikasi publik kusabab lancar henteuna sukses henteuna hiji acara gumantung kana kaparegelan saurang MC. Dina kagiatan sapopoe acara nu bisa diatur ku panata acara teh diantarana aya rupa-rupa gempungan, rapat, sawala, ceramah, jeung sajabana. Terus bisa oge dina acara upacara. Contoh upacara adat atawa upacara buka atau jeung nutup kagiatan. Aya oge hal-hal anu kudu diperhatikeun pikeun jadi panata acara teh. Sangkan dina prakna eta acara bisa lancar. Nu kahiji kudu nya apal kana acara anu rek dilaksanakeun. Nu kadua kudu nyaho saha-sahana anu baris hadir dina eta acara. Nu katilu kudu apal saha-sahana anu baris nepikeun biantara dina eta acara. Misalna biantara bubuka, biantara pamepeg jeung sambutan. Nu kaopat kudu apal saha anu baris ngeusian acara anu tos ditangtukeun. Contona nu maca Quran, sarita lawa, nyanyi lagu Indonesia Raya. Nu kalima kudu apal kana runtuyan acara acara sagemblengna anu biasa tos disusun ku penata acara
ku panata calagara atawa babarengan. Dina prakna aya sawatara hal anu kudu dipalire upama urang jadi panata acara atau MC tea. Di antarana sorana kudu bedas jeung bentes. Nu kadua lontong jeung wirahmana merenah. Nu katilu mimoga pangaweruh anu jembar ngeunaan materi acara nu ditepikeun. Nu kaopat mimboga kamampuh ngareka basa pikeun bumbu pangerot. Nu kalima surti karena suasana jeung kahayang hadirin. Nu kagenep mimboga sikap nu hade anu ngawungku tata krama, paroman jeung rengkak parepolah urang. Nu katujuh mimoga kamampuh pikeun ngahirupkeun suasana dina eta. Dina mampag acara teh aya hal penting anu kudu diperhatikeun sapertos nu ku ibu tos disebatan sataacana nyaeta susunan acara. Tah ayeuna ku ibu bade dipasihan contoh ngeunaan susunan acara paturai tineung SMP anu sok dipalire ku hidep atanapi nu pernah ditingali ku hidep. Kumaha barudak? Tas ninggal contohna. Tah, contoh sataacana mangrupakeun susunan acara paturai tineung. Sami sareng pentas seni oge. Eta acara teh biasana diwuwuhan ku biantara pamapag atawa sambutan ku pupuhu panata calagara, kepala sekolah, jeung sajabana. Salian ti eta sok aya acara hiburan sabada acara utama rengse. Aya oge upamana dina acara liana, contona dina acara rapat, gempungan, atawa ceramah. Biasana susunan acarana teh nyaeta hiji bubuka. Biasana sok langsung dibuka ku panata acara. Nu kadua biantara pokok atawa utama, pikeun ngadadarkeun pasoalan. Nu katilu tanya jawab, nu kaopat ngasongkeun rumusan, nu kalima panutup. Barudak, tah mung sakitu materi ngeunaan MC teh. Kumaha? Sapertos nama resepnya upama urang tiasa mapag acara teh atanapi kumaha urang pasti resep lamun urang jadi MC. Tah pana acara teh mangrupa kaparegelan nu tiasa dilatih. Anu mata upama hidup hayang jadi panata acara atau MC anu hade syarat utamana nyaeta kudu daek latihan. Ayeuna mah pancen anu kedah dipidamel ku aranjeun sadayana kelas 8 siswa kelas 8 nyaeta pek ayeuna hidup ngadamel susunan acara ngeunaan atau temana milangkala atawa tepang tahun babaturan ulang tahun lah karena ya jeung hidup salaku MC-na atawa salaku panata acarana. Nah carana tulis heula susunan acarana dina kertas gambar atawa kertas anu kandel ukuran A4 hias sing sae ku kreativitas sewang-sewangan. Tong heula tulis nami lengkap jeung kelas kempelkeun dina atau edubok terus
dugikeun dina pelajaran basa Sunda. Barudak, Ibu ayeuna bade pamit heula, tepang deui dina materi pelajaran salajengna. Mugia urang sadayana salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tong hilap pidamel ya pancena teras kempelkeun dina waktu anu tangtu sareng tepat waktu. Ingat oge pesan Ibu 3M nyaeta ngagunakeun masker, ngumbahlekeun make sabun salila 20 detik jeung jarak jauh jeung batur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.